Kapihatur ka pamirsa wilujeng patepang deui di Jomantara tangtosna dina pedaran carita Sunda carita Wadul dina judul Dasar Jodoh itunya. Alhamdulillah Mang Egi ayeuna medar deui pedaran carita anu enggal nyaeta judulna Dasar Jodoh. Kumaha pamirsa dina danget ieu dararamang syukur alhamdulillah upami daramang mah Mang Egi oge sapara kanca aya dina sehat walafiat sareng pamugi-mugi urang sadayana aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala oge urang dipeparin kalancaran dina sagala urusan gitunya. Mangga ka pamirsa tong nyangkolong ting kana waktos urang pedar wae caritana nyaeta carita Sunda carita Wadul dina judul Dasar Jodoh. Tong hilap ka pamirsanya disuhunkeun dukunganana subscribe like sareng komentarna gitunya. Mohon sok tong nyangkolong ting kana waktos urang ngamimitian. Ibuna ari si Jasim na wayah kuari dacan hudang paniri ka kebon ya teh nya boga abahna duka kunaon ta si Jasim ditinggalikeunana bet murung kusunu weh bet teu gairah duka kunaon nya eta anak-anakan. Diperhatikan ge ku abahnya nya kitu duka naon anu dipikiran eta teh nya ai taun teh balaka manehna tacan bekbar tacan kanu jadi kolot deng naon anu dipikirannya ngaranna ge meureunnan jelema hirup loba kahayang meureunnan ngeun kaayaan kolotna anu model kieu. bisinya tapi keun lah engke marek ditanya lah ku abah nah kunaonnya si Jasim bet bisa kitu tah tilu poe diperhatikan anakku abah bet muyung muruku sunu we lah ku karunya teuing boga anak dasar ngeun hiji-hijina lamun dipikir-pikir mah anak urang teh geus lumayan manjing dewasa manehna teh ngeun duka kumahanya pergaulan jeung babaturan kurang. Nah, nya kunaon tak anak urang. Geus tadi teh meureun abahna. Anak urang mah bisi ngarasa maneh. Ya kaayaanana ge beda jeung nu sejen, beda jeung batur-baturna. Lamun nalikakeun kadinya mah memang nya ngeun lamun ceuk abah mah keur naon lah. Sanajan bae urang beda ti nu sejen, ari bergaul mah bergaul bae. Geus dasar we meureun anak urang tah mah anu memang kitu perwatakanana. Tapi keun we heulana lah. Kelah hiji mangsa mah ku abah rek ditanya naon anu jadi pamikiran manehanana. Geuning karakudang Jasim nah wayah kuari karakudang pan urang rek ka kebon yo. Biasa bae abah yo awak bet kurang samayake karasana bet rada dengareunahun teh ya. Nan ieu kitu disebut gering kitu nya. Tapi lamun gering-gering naon ieu Jasimnya
Ah, siga nama meureun lain geuring awak maneh mah Sim. Geuring hate, geuring pamikiran. Nya meureunannya Jasim. Naon anu dipikiran ieu? Henteu. Teu aya ambu abah. Teu aya teh nu dipikiran. Geus angguran ka cai weulaanan. Kayak nyarap, kayak geus nyarap urang hayu ka kebon ieu. Pan urang rek ngasek ieu. Aseukaneun can beres. Oh nya tuh abah ambu. Jadi mereka cai heula ieu rek mandi. Anu jadi kolot mah moal nyaho. Naon anu dipikiran ku aing. Ari aing rek bek barek balaka anu jadi kolot. Asa can wani arah risin teh nya. Soalna ieu mah bersangkutan jeung pribadi kitu tah duh. Kudu kumaha ieu aing geus kieu teh. Anu jadi pamikiran mah ari inget ka babaturan. Nah nya betega-tega teuing ieu ka aing. Loba anu nyeksik pudi. Loba anu ngadoja jeung ngahina ieu ka aing. Nah kumaha kitu ya aing nya. Padahal mah aing geus sarua manusia. Sanajan bae kaayaan aing memang beda jeung nu sejen. Nasib heug lah. Engke mah aing rek balaka we kana jadi kolot tah. Sugan we kolot bisa merebang bolongan ka aing. Heunah aing kalah ngalamun pandek mandi yo. Aduh, ampun teuing heuh. Alah ambuna ieu nya siga nama siga aya anu dipikiran oge ningali dina sorot mata nama keunlah hiji mangsa maneh dayak ngobrol we lah ku abah bari reureuh ke di saung. Nya ieu ngeun ke ambu mah rada beurang kadituna bari nganteuran. Nah jeung saha sugan ngaseukna nah duaan wae jeung si Jasim. Henteu pan aya jeung Abah Rasid jeung Mang Dulatip tah opatan. Ke basa wayah beurang ke kaditu ambu nganteuran. Nya lamun bisa mah ambu sing kadenya temros bawa. Lain temros, termos meureun. Eta termos ya can poho maklum lah ya arobi ngopi gitu eta cenah dengan opi nama eta we ulup huwi we lah sing loba nya. Si Jasim geus datang ti cai Sim geus geura nyarap heula ieu. Teh geus nyarap urang ka kebon lain naon. Abah Rasid jeung Mang Dulatip bisi geus nungguan di saung di ditu di kebon. Nah abah kalah rek jeula make beubeueus heula ieu. Make baju rabig. Geus nyarap ke kaditu urang. Enya tuh, ieu pan geus beurang. Tuh geuning. Abah Rasid jeung Mang Dulatip geus naglik we cinutrung di saung. Tara rampil batur mah Jasim
Nyanya ampura abah. Dasim nenggus nyieun lambat waktu ya. Aduh. Abah Rasid di tadi tah. Abah mah geus jadi bangsa songgetun ya nungguan. Anak modong hal. Di mana wae ada kitu. Aduh. Ari Abah Komar. Sok tutungguanan batur caeun teh. Nah, di mana heula Abah Komar? Oh, di mana-mana. Ieu we ya si Jasim biasa lolodeh we kitu. Sok rada meulit ai taun teh mah lumbujangan. Meureun sapeupeting geus bagadang, kabeurangan inyana teh. Oh, kitu. Kitu nya. Iya sekira-kirana kotakan anu beurah mana ya Abah Komar? Anu encan ka berean bini? Tah eta tah anu mulah lebak tah. Eta anu can ka berean mah. Aya 2 kotak deui lah. Sugan we apa ieu mah urang anggeusnya beres. Ya, sugan we urang keureuh wae ya kabeneran ya keur halodo ya. Ai si Jasimnya. Nah, diperhatikan betleng le amat kana pagaweannya. Si ganu horeamun kitu. Duh, ai taun teh Sim. Jasim. Aya naon abah? Nah, lain geura digawe. Bet ulang-ulang kitu naon? Ante. Kitu we keur ningalikeun manuk nu keur bobogohan. Asa wararas kitu le nya. Sok lucu ari maneh Masim. Nah, ayo. Nya, bah. Ari manuk tulanya. Sato bisa bobogohan. Ari Jasim irah hanya boga kabogoh kajiga manuk. Dede. Ai taun teh. Keun we lah nya manuk-manuk atuh. Nya Jasim. Keun we kege hiji mangsa mah Jasim ge boga kege kabogoh. Percayalah kanu Maha Kawasa. Sabab anu hirup kumalendang di alam dunia teh boh sato, boh jalma eta geus aya pasang-pasanganana kitu tah. Ngan duka isuk, duka pageto, duka iraha. Nu penting nama orang sabar jeung yakin gitu dah. Nah, Abah Komar. Dedengian teh cenah Jang Jasim camuru ka manuk. Ulah kitu Jang Jasim. Nah, becamuru kana manuk kitu. Lamun ditempokeun mah cik geura lah. Alah, siling sebret kitunya jangjangna tah. Aduh, bikangna jeung jagona leuh. Nya atuh. Mbah Rasid, wajar kan Jasim mempunyai rasa cemburu? Nya wajar, ngan ulah kana manuk teuing we atuh. Geus atuh geura digawe ya. Alah, iya. Gini geus lumayan tangange geus heula urang reureuh heula tuh. Ambuna geus datang nganturan. Sok atuh reureuh heula ya Abah Rasid.
Mang Duratip. Nya kumaya bah Komar kumaha? Sudah heula. Rara heula urang ayo mending ieu heula madang heula urang ngopi heula digawe mah tus lowe lah kasore ge beres sugan. Oh iyalah ngenteu ngomong doang ya puguh sarua abah ge ya beteng abah geus barbunyi ya. Ayo urang ka saung sok rara heula ya. Abahna ieu cik ieu bobokona ieu jeung ieu opieun ieu dina jero boboko sangu jeung sapuratina nya ambu mah moal lila rek weh deui ieu. Nah lain dahar barang ambuna. Itu ieu aya Nyi Mursih nyamper cenah mah rek ka pangajian. Cik sok. Ayeuna urang ngopi geus, dahar oge geus, tinggal urang neruskeun pagawean. Ke lamun geus beres pagawean, wayahna Abah Rasyid jeung Mang Dulatip ke bada magrib ka imahnya. Nah aya naon kitu Bah Komar? Nya aya naon kitu Bah Komar? Henteu biasa we urang ngobrol bari jeung pan isukan teh cenah rek aya hajatan tuh dinu Mang sahatah anu rek ngawinkeun teh. Eta Mang Nasar tah eta. Ke bada magrib lah kula kadinya jeung Mang Dulatip ya. Lain kitu Mang Dulatip. Nya atuh hayu sugan we urang teu aya gangguan nya. Geus jam 4 sore yeuh. Alhamdulillah pagawean geus beres. Ayo urang angul baralik. Sok hayo Sip. Aya naon? Abah Rasyid? Geus tong nukruk digawe bae pan yeuh geus geus den. Teh jeung ngabereskeun ya saeutik deui. Ayo geus burit urang geura balik. Ayo atuh. Jasim geus aya geura ngareureuh ya. Sok atuh hae urang baralik teka rasanya saking betahna ya urang di alam dunia ya yang Jasim kiwari geus magrib deui bahkan tereh ka isya ya. Tapi ya Abah Rasyid jeung Mang Dulatipnya can aya datang kene. Ya sigana mah meureun bah bisi maranehna aya halangan naon tah atau bisa keur di jalan meureun kitu. Ieu mah kieu ya yang Jasim meungpeungkeur can aya Abah Rasyid ya Abah hayang ngobrol heula ya sakedeung jeung nu jadi anak. Ya ngobrol naon bah. Ya rarasaan Jasim mah teu aya obroleun. Moal we Abah ngajak ngobrol, lamun pasti aya obroleun. Nya Abah nu hayang ngobrol. Ngobrol naon bade nanya naon terhadap Jasim Abah? Iya anak king.
Ieu Jasim kudu jujur ke abahnya. Nah jujur kumaha gitu. Kieu ieu Jasim ditinggalikeunana kudu jadi kolot. Ieu Jasim geus 3 poe loba hulang jentul weh kitu. Siga anu teu gairah. Naon anu dipikiran anak king. So, kanu jadi kolot mah tong era-era ya. Kudu bekbar. Sahanya abah nya anu jadi kolot Jasim bisa mere pitua, mere saran, mere pepeling, jeung mencek bahasa kurit mah bisa sugan mere masukan gitu anu bisa karti ku Jang Jasim. Ari rarasaan Jasim mah teu aya anu dipikiran. Nah rarasaan mah jasa kieu-kieuna bae. Ulah sok bohong anak king ieu. Sok jujur ke abah. Sok cik balaka aya naon ieu. Aya naon? Nya ambuna. Aya naon ieu abahna? Cik ka dieu ieu. Urang ngobrol heula jeung si Jasim anu jadi anak urang. Nah, abah mah bet asa teu garenah teh aya ningali anak bet murukusunu wae ya. Nya ieu Jasim. Sok naon anu dipikiran? Anu jadi beban naon cing? Bebeja anu jadi kolot ieu. Ulah sok anu disumput sangkilungan. Nah ari tama sakudu-kudu teuing Jasim bekbar heuglah. Jasim rek bebeja ngan abah jeung ambu pacuan ulah ilu sedih, ulah ilu reuas jeung ulah ilu nyeri hate. Cukup Jasim we nu ngarasakeun hal seperti kieu. Ai nah nya. Bet ngomong kitu. Nah aya naon ieu anak king. Cik. Gerak bekbar ka abah jeung ka amboy naon ieu. Ieu ge abah ambu. Tapi Jasim ampura satu acananya. Bisi aya obrolan Jasim anu sakirana nyentuh kana hate jeung pamikiran anu jadi kolot nya hampura gitu. Atuh anu jadi kolot malah lautan hampura anak king. Kolot naon ngaranna anu teu ngahampura kanu jadi anak kitu tah. Tong muroning kanu jadi anak. Sanajan kadengen-dengen ge ieu aita mah aya nu minta hampura ya pasti dihampura kitu tah. Lain kieu ge ambu abah. Asaku beratnya nek nyaritakeun anak. Nah Jasim. Bet bari carindak-dak kitu ieu teh. Nah aya naon anak king ieu? Nah kunaon Jasim? Nah bet bari carindak-dak kitu maneh mah. Ieu je abah ambu. Duh kumahanya nyaritakeun anak. Sabenerna mah memang Jasim aya anu dipikiran, aya anu dilamunan, bahkan istilahna meureun cek bahasa batur mah sampai katutupan tanah beureum ge ieu moal poho masih kadedengekeun
masih kararasakeun jeung katitingalikeun we kitu. Ayah bercampur luasan gitu ya Jang. Sampai katutupan tanah berem, naon maksudna ieu? Duh, bat rarawas kieu anu jadi kolot mah. Abah, ambu, lamun Jasim teu inget ka Puji, lamun teu inget kanu maha kawasa, sok geus we hayang maehan maneh Jasim aya geus kieu ya. Tong kitu anak ieu. Ulah sok aral subaha. Naon maksudna ieu? Naon cigera bebeja ka abah ieu? Nah, bet kitu ngomongna Jasim. Ieu, aya naon anak ing cing cigera. Abah, ambu, nah nya kitu ieu Jasim. Sakira-kirana moal manggih batur hirup. Maksudna naon anu moal manggih batur hirup? Babaturan aya nu nyarita kieu. Sim, maneh mah ulah sok milu-miluan jeung kami. Maneh mah cenah teu level, teu salepel jeung kami, teu sajajar jeung kami. Boh kaayaan fisik maneh, boh kaayaan hirup indung bapak maneh cenah. Kitu tak ambu, abah nu mantak jadi pamikiran nama ieu kana Jasim mah. Ya Jasim kudu kumaha ambu. Uluh. Nah nya anak ing aya anu ngomong gitu. Nah nya Jasim, aya nu ngomong kitu eta babaturan. Nah, betega-tega teuing. Tapi sing sabar be anak ing. Sing sabar. Lah, iya oge. Nu mantak Jasim bisa kieuna oge masih kene aya sakieuna. Iya ge, bari jeung disabaran gitu ambu. Ngan ieu Jasim kudu kumaha ambu jeung geus kieu. Iya, Jasim anak abah anu ngeun hiji-hijina. Memang lamun nalikakeun kana kaayaan mah boh kaayaan fisik hidup, boh kaayaan kahirupan indung bapa hidup nya salaku abah jeung ambu anu jadi kolot hidup. Tapi eta mah tong dialah aduh, tong jadi ting pamikiran. Percayakeun we kanu maha kawasa Jang. Nu penting urang mah syukuran bae. Kaayaan ujang seperti itu, kaayaan kahirupan urang seperti kieu. Ya urang syukuran wae. Sabab kieu cenah Jang Jasim, lamun urang bisa bersyukur, insya Allah hiji mangsa urang bakal manggih kasyukuran. Gitu dah. Nya bah, Jasim ge inget ta masalah kadinya ja. Dinten teu ge isok. Jasim ge kukumpulan di balik rombeng jeung batur. Ngan anu diinggih nu disieunkeun ku Jasim mah. Sieun leungit rasa cuku, lain sieun leungit rasa syukur, akhirna lain syukur malah menjadi dikubur. Amit ya, ulah sampai ari kitu mah anak ulah sampai. Keun eta mah rek ngomong kumaha ge datangga batur hidup keun teuing ya anak ing sing sabar wae nya. Tah ieu ambu abah anu jadi sedih karena pamikiran Jasim mah, anu ngagerih-gerih karena hati Jasim mah ieu. Cek ngomong kasarna teh mah rek saha si anu ngalebok ya.
awewe nu mana nu daek ngalebok kasih ya. Atunya lamun Jasim dilebok mah ku awewe naon siluman meureunnya. Oh, Lain gitu abah. Lamun dipikir kudu jangkareun mah nah kitu Jasim dilebok itu kadang-kadang, tapi lamun dianalisa jeung dipikir mah kieu nek saha urang nu beukeun cenah kana sia Jasim iya geus lah cenah mending kana minta eureun hirup cenah eta ceuk babaturan eta nu nyen sedih kana Jasim mah abah ambu kudu kumaha ye geus ieu Jasim. Nya bet asa ku harianeun teuing. Tapi keun we lah anak king. Sing sabar we. Urang mah sing pasrah, sadrah sumrah we anu mah kawasa. Sugan we jagi sok pangeto mah. Aya pijalanan kahirupan. Nya terutama nama keur Jasim. Adapun Ambah abah jeung ambu teu kenat-kenat ngadoakeun kanu jadi anak mah. Nya abah ambu disuhunkeun doana bae lah ku Jasim nya ka abah sareng ambu. Moga-moga bae ieu Jasim kaharepnakeun mah manggih kahirupan ambu anu sakirana bisa ngangkat derajat Jasim yang bisa ngangkat derajat anu jadi kolot. amin. Amin. Sing sabar we nya anak king. Geus tong sedih, tong diceung-ceurikan. Urusan kitu mah urang pasrahkeun bae ka nu mah kawasa. Jeung ingat Jang Jasim. Keun batur ngahina ka Jasim, ngajejeleh kana Jasim. Sabab naon? Sing saha eta jalma ngahina deui kana jalma sarua jeung ngahina kana nu nyiptakeunana. Tah kitu keun eta dosa Jang Jasim pindah ka manehna kanu geus ngahina teh. Sabab kieu kudu inget keun urang dihina kegeh anu maha kawasa ge anu ngusik malikeun urang kumalendang dalam dunia kege bakal ngabales kana diri manehna. Ngan pamoga-moga mah ulah dibales ku musibah. Nu penting nama eta nu geus ngahina ka Jang Jasim sing kageuing pamikiranana kana pikiran anu endah. Kitu maklum we Jang ari manusia mah sok kaeunteupan ku syirik dengki jahil kaniaya. Tapi keun we lah eta mah nu penting nama Jang Jasim ulah kabatur pepeujeuh. Abah mah pepeujeuh. Urang mah kudu ngaragap diri ya memang kaayaan urang anu saperti kieu keun heulaanan. Sugan bae ieu dina kasangsaraan Jasim, kasangsaraan abah jeung ambu. Jaga ning jaga mah aya istilah sangsara membawa nikmat. Moga-moga wae abah ambu ngan tetep Jasim mah asa teu kahubaran eta ku ucapan babaturan. Keun lah hiji mangsa mah Jasim ge moal cicingeun rek berusaha lah rek motekar. Didoakeun ke ku abah jeung ku ambu. Nya dasarna ge anak king ari anu jadi lalaki mah kudu jauh lengkah cenah itu. Dasarna ge urang ulah kurung batok anu jadi lalaki mah kudu luas pangalaman keun. Kitu tamah heulaanannya. Nya abah saeutik-keun yang ngomplong ari geus ngobrol jeung nu jadi kolot mah. Nya dasarna ge kabingung mah ulah sok dikukut ku sorangan. Dasarna ge kudu bekbar kanu jadi kolot. Ari geus ngobrol mah pan lumayan.
saeutik-eutikeun jang Jasim kaubaran hate. Nya Abah Jasi manggeus tunduh ya arek sare. Nya ya dasarna ge sok geura istirahat. Sugan we ya moal lila Abah Rasid jeung Mang Dul Latif datang ka dieu yeuh. Nya anak king soknya ngeun kade ulah loba ting pamikiran jeung tong dijadikeun pamikiran teuing nya keun heulanan. Nya ambu Abah sugan we ya Jasim bisa ngabang balerkeun. Ampurannya ambu Abah rek istirahat heula ya. Sok atuh sok. Horenganan gitu tak anak urang ambuna. Pantesan teh diperhatikeunnya ku urang. Ulang jentul, eueuh kagairahan. Horenganan mah kitu nya. Nya abahna ngeun disageneungeun kitu memang ambu ge ngerasa kageri hate kagores pamikiran. Bet asa nyusuk kana sungsum balung. Tong kitu ambuna. Urang mah anu jadi kolot kudu landung lahir tali aisan. Urang mah ulah sok salah tincak lah. Keun we lah. Eta mah keur obat we, obat jeung anak urang keur cambuk. Eta mah cambuk keur anak urang. Sugan manehna pikiranana leuwih luas, leuwih motekar, karepeuna mah sugan we manehna teh aya dina parobahan hirup. Sing maning jaganing geto manehna ge aya perubahan. Moal kitu bae sugan. Moga-moga wae ngeun nyanya kacida teuing eta tatangganya nya anu jadi babaturana si Jasim. Nya lah ngeunkeun we urang anu jadi kolot. Ulah pati teuing dipikiran, anggur doakeun we anak urang. Sangkan kaharepnakeun anak urang aya dina kawaluyaan, aya dina kasinugrahan. Amin. Ya ngararaga anak urang pan kiwar mah geus makin dewasa. Geus boga pamikiran manehna geus bisa nimbang-nimbang ambuna. Itu dah. Nya lah ngeun ieu nya Abah Rasid jeung Mang Dul Latif can aya ka dieu wae nya. Sigana mah meureunan keur aya gangguan. Keur can bisa ka dieu tapi keun we lah. Sugan we isukan bisa papanggih ke lah di nu hajatan. Pamirsa kaum dangu sadaya, harupina urang cekapkeun heula dugi ka dieu pedaran carita Sunda. Carita Wadul dina judul Dasar Jodoh bagian anu kahiji. Hatur nuhun dina sagala perhatosanana sareng nyuhunkeun dihapunten. Bilih aya cariosan-cariosan anu kirang merenah oge dina tata cara penyampaianana. Mang Egi sapara kanca bade amit mundur amit mungkur. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.